Ulang sia juga mau meneng dah. Sia lebeut. Awas wae di naon teh. Ih, jika hayang dikepesan wae teh beuteung teh. Kalem. Sakit wae ngamuk ke moal di alungan bom. Beuteung si laing tah, ku aing alungan bom. Keur manggeus kolot baperan. Si paingan banget lagi terek kerejut. Sia eta pematu ku aing ngaminating ra. Eta banget minati nge tera. Igakeun cek ku aing kajinan. Kamana si goblok meuli udut lila teuing alabatan meuli ka Makassar. Naon ai maneh salah ngalamun. Tuh, wi istilahnya tuh balik ka lembur. Nya, aya meureun 8 bulan kalah kehalangan ku PSBB aduh. Heeh, corona teh ngalilieur. Sugan teh betah we di Jakarta teh buka keboboh. Kumaha kamu geus di mana atuh? Mulai nu daekeun kitu ka urang. Ah, kira aku anu daekeun. Kitu aduhai kieu. Ya, Naon ieu teh? lembeurit. Sok buka. Cing ka dia kurang buka lagi ra. Cing bisa buka aing. Naon ieu teh? Coconut yogurt, minuman fermentasi alus ke kesehatan, awak jadi seger. Wah, seger atuh ieu mah euy, Pas Dewi. Ah, sialan. Cobaan heula guru. Siap. Alah, seger wi euy. Segernya. Alah, mantap kieu euy. Heeh, saya dina jerona teh aya bakteri baik alus ke kana awak. Sabraan hargana? 85.000. Tesan ngeunah atuh. Heeh atuh. Kurang teh susuna. Ya tuh susuan deui. Cekapi. Bi, beli rokok sebatang. Ngerakeun pemuda meuli sabatang. Diajar ngirit. Paporong ngose sia mah goblok. Lain ngirit sia mah teu gablek duit. Dasar boke pemuda teh. Nyan ari sia kudu meuli sabatang ieu. Ih. Oh, hesek ngomong jeung samurai mah dagoan sia ah. Ya, meuli sabatang. Ieu rokok teh. Ya duitna. Sopan saya buka tuh. Bur atuh eta we sok korek nginyem. Meuli atuh sia teh lain nginyong, ngamodal pemuda boke. Biar dia sakit cerek atuh nah. Ulah leuwih ti sakecrek, param teu tanggung jawab sok ka dieukeun deui lah. Mang. Sia mau diurut di mana wae. Lagu bisa ngeyeun ge dah. Hampura mang, I don't remember. Kurang dipegat ku si Dewi ini tak ke Simpang. Banget sih aku aing paruh teu goblok. Dikeun. Diekeun kedahanana. Nu tatu mang sabatang. Mani. Ah!